pentilna uhan meureun. Apa ya Spion aya teu? spion da aya an tutup pentil pageup salah oh tuh jadi mah wah haji jauh kene teh Nah, lagi seperti wajib mah. Dorong ya dorong. oh da eta wah haji jauh-jauh teuing Bari itu kali itu wajib mah. ieu teh jauh kene wah haji teh Kita balinya teh mau wajib mah sampai minggu. Terus. wah turun lah naon itu mah kebon itu motor di situ wah mana naon disimpan di situ motor Moal di ten haji mah aman. juga tuh Bawa. Kurang ada ugan motor di situnya. pokok aman Oh baik kurang ada ugan tawa lurus belok kiri. Nah gitu deui, nah gitu deui. Tadinya wah tadi ya tanyakeun wah haji gitu nya. yang haji Wah haji. oh haji siap Nya urang aku di dinya. oh punten punten teteh dupi wah haji ai anu panarosan anu mertuana resep hayam paling mana Oh, paidinya mangga. boleh dia atau nuhun dia gitu bumi wah haji teh punten wah haji Mah kalabat ya. dari kunci nih Mah kalabat ya. ini sareng wah haji Mun aduh di mana kawi teh Jang? abi Pak Haji di desa Berkebak kampung Brebes abi teh anu jalan bareka anu ngagurubuk Cigurubuk Bade ya pikir saon-naon. Hidup teh. aduh Pak Haji pokoknya mah kieu abi mah teu hoyong deui hoyong lancar usaha Pak Haji abi nuju terpuruk ayeuna usaha Pak Haji Oh, hutan dek gitu ya. Satu acana terus tataros itu kemana? Pak Haji kamari teh abi tataros di desa Kapung Mekar desa Burahai ini yang di Wage Pak Haji Mun. Janten ayeuna kumaha tuh hoyong lancar usaha gitu. muhun abi teh hoyong lancar usaha Insyaallah. Insyaallah wae. abi terus kapepet Pak Haji Insyaallah. kapepet pisan abi teh Insyaallah wae. Dia sama henteu. muhun Namun mah ala kadarna. Cukang mamanulian gitu nya. Teh hartos teh. Kalabat itu. Dilabat ieu. nah ieu mah wah ieu teh begang euy wah ieu mah hajina rada anggap we gitu euy udah biasa mah haji mah gara ranut bentar lu Ayo Jang. Kali. Nah, ngeliat Jang. muhun Haji aduh karena repot tuh Haji Iya. Orang teraswanya langsungnya. muhun Alhamdulillah minasyaitonir rajim.
Alhamdulillah Jang, Aduh, namanya Waji terus ngarkes. Imah berat berat kumaha waji. Aduh, di diri Ujang ya seueur hal-hal anu negatif Jang. Waji terus kata Ong aya aura-aura negatif anu ngalingkup karena badan Ujang. namuan anak teh waji. Wah, insyaallah. Sakieu we ti Waji mah. Kedah nyuhunkeun hampura heula ka inung bapa. Sakitu Abi sok sok ka sakapeung mah nyuhunkeun hampura. ngawasuh heula inung suku anu jadi rama sareng ibu. Nuhun. Upami tos kitu mangga datang deui ka Waji. Insyaallah ku Waji dibantosan. Itunya. Nuhun. Tah sakitu we ti Waji mah. Tok ayeuna mah. Ujang uwi ka bumi nyungkeun hampura heula ka inung bapa sambil cuci eta sampeana. Ieu na Namun nyanak naon wae ge waji ka dia abi mun ka dia deui nyanak naon deui. ketan hideung we Ketan hideung. sareng gula sareng kalapa. Karena wajib dia. Aduh, wah haji. Ulah sok kere atuh waji, abi mah serius ieu mah waji ka dia teh bener abi mah serius. Mun sakitu entos di wajib. Nuhun. Heeh. Assalamualaikum waji ya. Jang. Amplop aja. Jang. Amplop aja. Itu berat teh. Wah haji can dibere ya. Aduh, punten waji abi sok rada poho pami ka nu kieu teh. Mun da mal kamana lumpat lah. Nuhun. Mun. Nuhun pisan waji ya. Aduh ya terkenal tuh. Ageng mah teu ieu teh. Wajib jadi isin ya. Yo satu waji ya. Assalamualaikum. Mun. Gitu atuh sih. Gila weh, insyaallah teh lah. Mawa? Berat Hah? berat. Berat kumaha teh? Syarat. Syarat gitu mah. Oh, ayo balik ke lawe anu di mana ngomong. Berat teh kan ieu na mah teh. Syarat. Makana sakali deui cing mun kaang baden kumaha? Coban kaang baden. Iya gitu mah gimana? Punten, Ang. Udah ciri nade iya. Ya sang Ang baden. Mohon ya, ada bisa. Kerabat ya. Jangan, jangan. Jangan. Ada di jangan. Abi mah terus terang jang, ujang bahan ka dieu abi terus terang. Kita lagi abi terus nyawang, ujang pasti bahan ka dieu. Ayeuna bere naros ujang ti mana? Di desa Berakbak. Ang. Bade aya pekerjaan naon jang? Ujang dongkap ka dieu. Ang abi mah biasa we ang faktor ekonomi. Abi kan sagala dijajak tadi nama ang. Pecah. Jadi abi ka dieu teh hoyong naroskeun we ka ang gitu. Oh, yang lancar karena usaha jang? Hah? Mohon. Gampang. Gampang. Ada bapaknya terus ngantos sa KB anu dongkap ka dieu bapak terus ngantos nama supados teh yang kurang di kana terus ujang balik ka ditu. Oh, balik ka ditu ujang. Ku bapak mah jambe. Oh, Waji. Ai ang nuju naon ieu? Anu aja me mana
Alhamdulillah. Oh, Jang, balik di kali Jang nak. Itu Jang saya. Jantan kumaha itu atuh ah. Ujang mah iya nak gambaran anak poek Jang Ujang mah poek. Nah, ini poek kunaon ah. Tadi we di bawah Jang tiaang we Jang. Ujang kudu ngomong inung suku inung. Begitu we Jang mah. Ayeuna mah jeung Ujang uwi. Ngomong inung suku inung. Mun geus ngomong inung suku inung, datang di kaang. Tadi itu. Mohon atuh. Ah, assalamualaikum. Waalaikumsalam Jang, enak Jang. Punten ieu dageung manteu. Jang. Aduh. Mohon wios ah. Ayo pada hama tuh ayo siapa ulah Jang. Aduh. Atuh nuhun ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarua keneh wae. Wah haji gitu. Ang Baden gitu. Turutkeun aja dalam meureun emang kudu kitu bener. Aduh. Geus katilu pananyaan yang di sarua wae kitu syaratna teh. Wah haji Ang Baden yang nu katilu teh sarua kudu umah suku Inung. Udah kumaha orang bujung boro-boro ke rumah suku Inung tuh atau kudu gitu aduh makanya orang mak duit karena engkau orang mau obat kok mau murah aduh cobaan duit aku kalau kan obat nggak ada ya cobaan ya aduh enak muanya baik luaskan sudah baru ya era tapi rek diluaskan coba nana duh tangan aja nunggulang Nangan, ketebaran rogar teh. luaskan Lieur, ayo we onangan Israelieur. aduh berat erek nyen kahadian kakolot mah urang teh teu pira rek ngomah nung suku kolot erek main tampol kakolot aduh mulai berat wah sekali deh Halo bapisan piduiten teh, ketebaran rogar duit teh onangan. Mayar itu, mayar ieu. aduh erak kieu kudu kumaha aja aing teh butuh urang teh hayang aya kemajuan selain ti ieu pan urang teh kudu syaratin yang di sarua wae kuatkeun aing mah Tarudet kalau bisa bayarin. Ari maneh aya naon sajang teh tadi bolak-balik we. Hah? iya mak manyur kembang aduh jadi deui wae